guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidung, sana kemana sih? Kemana be? Panas-panas kieu. Bung aing deukeut jeung sia. Kunaon emang? Mas sianya galaknya judes. Teh emang kos kitu maing mah. Capreknya memang hidung. Teu jelas jangan caprek. Gak ada orang baik lah. Ih, halangan bae ongko. Pusing aing bo, boga anak, ulun balalanar kalah ngayat. Kita ngangon sia ge pabina-bina aing mah. Ji, antar teteh yuk. Kemana? Kurang dengan si hidung. Nah, nanti dong. Kemarin mah geus ngasar kanya nanya rekanan. Udah minta maaf deh gitu. Ayo tuh, Aldi baturan nanti dong mah. Ayo. Kahayang aing mah, aing bung bebenah teh ngangon-ngangon kebo atuh ampun dia boga parawan geser lalaki ku ngadul. Pan sia beuki nyatu. Sia di ge. Saruana beuki nyatu. Bo, sia nyela anak aing teu. Woi. Ih, kolongo sia pas anak aing saruana, tanya cicing gae. Raya awet sih yuk, saya si Panyul kemana nya? Hampa nyuruh aing. Biasa ngepanggil sokan colang, ngomong jeung aing. Teh. Naon Itu si hidung lain tuh. mana? Itu mending ngejublek gitu jele. Ih, sakit hidungnya jadi ku teteh teka tempo di. Tapi beneran itu si hidungnya. Oh, samperkeun yuk. Ayo guys. Hidung. Hidung sih kemana? Teh, kunaon sih hidung mah? Tenyaho sih gak nyala setan bae emang teteh kok setan di. Nyaho Nanti udah mah. Ayo udah. Serius di udag. Teteh tuh bisa lompat di. Foto Aldi beda. Itu juga anak aing, tapi nek naon ya? Nyamperkeun sidung sagala. Pagawe anak ngayap bae nyamperkeun lalaki deui. Samperkeun poe. Putri, kamu mana sih di kamarnya jangan kepanasan bae. Kemana? Biasa lu kayak mantan. Aku nangis. Kepung sih ya aing. Aku nanti tidak. Kosa sih udah ngungkapkeun perasaan ka aing. Tapi aku nanti tidak mengungkapkan perasaan ke jelema hideung sih ya. Halu sama wes. Apa mabok lem Aibon? Sudah ngajarin aing jangan eueuhnya. Woi, do becin. Nyewa jelema hidung lu mah teu. Entah. Lu kan itu. Bener ya. Itu. Jangan nih. Jelas ya dua. Iya, tidak jemes. Is, tahu dok gua mungkin kadi mungkin tuh jelas baik. Ayo lompatan pakai mata, mang udah pakai dengkul. Jadi pakai mata, lain pakai dengkul. Ayo mang dek kamana gegera amat. Ya udah setan. Masa setan udah setan? Eta bacot teu disekolakeun. Maaf mang, maaf bercanda. Tengah, kamu sek nyawa ka aing. Emang mamang saha? Nang kieu artis YouTube manyasek ka nyawa neng. Masa artis YouTube kos bawa panci? Iya teu bacot sia hoo teu disekolakeun. Oh saya teu mah ka aing upati aing. Teu jelas eta jelema. Mama rempong. Kebeneran aya sia. Sia nyela anak aing teh. Kalem memang. Aing geus kieu aing nanyakeun bener. Anak aing ngilit teu. Gua jawab. Ih, serius aing ke nanya ke kolot gitu. Anak aing gimana? Nyuruh tes ya? Ih, Bang anak mak. si Ida aja si Aldi. Oh. Tadi nyeleukeun budak-budak si deung. Udah ngungkapkeun perasaan cenah teh da. Si deung.
Napiraku sih tuh nu bener ngomong. Demi Allah. Cek si Hidung, si Uwes. Naon kasepnya sih dengan kepung. Ah, mali dia. Halas tah, aing teh nya. Oh, Mak. Asia kunaon sih pas di uber-uber jurik sia. Woi, kunaon? Ngapain? Tarik napas, tarik napas. Terus. Cerita ya naon? Kayak digawe lagi ayo. Ayo. Kawan ke aku. Tepasnya Sisa bener ya naon sih? di goblok si aing. Lu budak sih dah. Kosan yang bogoheun ka aing. Aduh bener pokoknya sih ya. Oh, untuk ungkapkeun perasaan ka aing. Aduh bener sih darah sepet kasih bool seeng gitu. Hidung di. Tersalah. Henteu. Ih, kapan jelema teu jelas di bae itu. Juga nama jelas teh budak. Kayak nak kemarana iduan. Ai teh nak mana? Kulintiran kos kipas angin. Jangan si Wes, tu tadi si Hidung tayekeun ka Panggi jata ka jeuleu. Jangan si Wes. Emak kamari nyarekanan si Hidung, jadi teh nak minta maaf ka si Hidung. Panggi teh si Hidung. Teh nak minta maaf nya. Heeh. Tadi juk si Wes teh nak nembak si Wes. Jedor teh lagi. Hah? Si Wes ngomong bos gitu. Ah bener, tak berarti salah paham si Hidung. Terus saya si Hidung kemana nyari tuh beneran itu tadi itu. Ih, lu bener ge, tejarlas amat sih duaan. Bener lah. Tadi capek ngomong. Kan nanya meureun. Tapi nyen emosi, ya meureun tadi motor capek. Itu jadi berenyohnya. Emang hese duaan tejarlas. Tadi nak panggil si Wes. Heeh, itu tadi ge. Ya dan ter. Karek nyambung meureun ieu. Hidung, maksudnya naonan ka budak ngomong. Kena ida nak nembak. Nyawa ida maneangan genak minta maaf. Itu jelas nyawa tuh sih budak terus teh moyokan bae. Nak naon nembak gua kasihan. Tahan, kau bisa dijelaskan. Hai. Tidak, kunaon tidak. Biasa tah salah paham si Hidung. Emang salah paham kunaon dah? Ida nak minta maaf. Nyana ngomong ka budak malah ida cenah nak nembak nyana. Kan jadi kesel meureunna ida. Nah, maksudnya sih ngomong gitu. Ulah gitu secarana, batur minta maaf. Sia banget hidung bol seeng keur maksa sih hirupna. Terus sayangnya kumaha? Hayangna sia lompat. Aing ngubar. Wah, capek. Lompatan banyak ke dia ti awal ti akhir. Justru eta nu lucuna lompat. Oh, itu mah yang ngumpat di konten. Oh, gara itu lompat. Terus ku aing digepung mah. Malah percuma ngepungnya nage, teka jeuleu, poek. Heeh, hiji. Pasip tunggu ya aing. Capek lah, bae lompatan bae di nage film nage tulisan ke sore. Action. Saat ngomong. Action. Justru eta wes nu lucuna lompat. Pop. Hey. Wes parah. Action. Hidung. Naon sih ngomong ka budak dua? Ngomong naon? Ngomong cenah ida nak nembak si Hidung. Ida teh ka dieu neangan si Hidung sampai ngejar Tulah si Hidung. Action. Teh ida nak minta maaf ka nyana. Cuk wes Action. masa artis YouTube kos Yugi, Action. kahayang aing mah aing bung bebenah. Kurang. Action. Eta bacot. Disakolahkeun. Action. bunga jawab. Ih, pan sakit ditanya aku kolot aing serius. Nyulut si anak aing sida. Action. Action. Aduh, Allahu Akbar.